Nabi nana teh ngaranna teh Tugimin. Nya dina berita aya Nabi Tugimin gitu. Allahu Akbar. Maknya sholawatna Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin gitu. Tos lieur bu lieur. Sok sanajan diganyeringan oge sallallahu ala Tugimin maknya da tegenah. Waspada bu waspada. Bilih aya jalmi anu teu wawuh pinter nyariosna hebat dina agamana katingalna ujung-ujungna nyengsar tina akidah bahaya buburu lompat ka guru bu. Bahkan beh ditu mah geuning aya nu ngaku jadi malaikat bu, malaikat Jibril. Naon Lia Eden nya. Nya eta ngaku malaikat Jibril ditewak ku polisi da geuningan. Beunangnya. Maknya aya malaikat beunang polisi. Matakna hebat polisi urang mah teroris, anu korupsi, narkoba beunang, malaikat oge beunang. Malaikat palsu maksudna. Allahu Akbar. Tos ngararaco gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji kali syukur hayu urang pintonkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Sholawat miwah salam ay makrunan bita'din. Mudah-mudahan sapapaosna oge salamina dilanggeng mayengkeun ka junjunan urang sadayana wasta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuru ngawangkuh ka ahli wargina, ka para duriyahna, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'at atba'u tabi'in jebarna ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang masing diangkeun umat anu mutabaah ka mantena sareng mudah-mudahan urang ngengingkeun kana syafaatul udmana jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu urang syukur ka Allah anu kagungan urang sadayana, anu parantos maparin nikmat anu henteu aya putusna ka urang. Sok sanajan sakiceup, sok sanajan sadetik henteu aya lirena. Jeung moal bisa kahitung we ku urang eta nikmat Allah teh. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun seug anjeun ngitung-ngitung kana nikmat Allah tangtu pasti moal bisa kahitungnya bu. Upami urang ngetang hiji-hiji nikmat Allah moal tiasa kaetang. Hiji dua lamun teh mah bade seep nikmat Allah kaetang ku urang. Apan sesa urang sora eta nuju ngetang nikmat Allah. Jadi anger moal seep-seep gitu. Jeung moal tiasa kaetang. Alhamdulillah wa syukrulillah kaum ibu sadayana mung kantun opat dinten deui panginten urangnya lebet kana sasih anu agung. Nyaeta sasih anu pinuh ku rahmat sinareng magfirah Allah. Sasih kabanggaan ka memetna umat muslim urang sadayana. Nyaeta sasih Ramadan. Dina Al-Qur'an saur sapalih ulama ahli tafsir disebatkeun 70 kali disebat Ramadan teh bu. Kunaon eta teh kalintang banget kaistimewaanana, kamuliaanana, padilah-padilahna dina sasih Ramadan. Makana dina danget ieu pribados nyata sejak ngaguar perkawis hikmahna puasa supaya urang tiasa aya dorongan motivasi, dorongan sumanget kangge urang ngalaksanakeun puasa. Urang teh kedah ngarasa bingah mayunan sasih saum teh. Sabab saur Kangjeng Rasul haram seuneu neraka nyentuh ka eta jelema lamun jelema entos ngarasa bingah dina mayunan sasih Ramadan. Kudu ajrih bingah bu. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui. Mudah-mudahannya sok sanajan opat dinten deui urang ditepangkeun ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi urang teh kedah terang hikmahna puasa. Hikmah teh pelajaran tina puasa supaya urang sumanget sehingga upami tos sumanget ngalaksanakeun ibadahna kin kadituna hasil. Ulah dugikeun sapertos anu digambarkeun ku Kangjeng Rasul bu. Warogi ma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa saho qabla ayyugfaroh.
Warogima anpu jeung pasti cilaka rojulin kahiji jalma dakhola alaihi Ramadan anu dipaparin kesempatan dipaparin yuswa lebet kana bulan Ramadan sumasaho tuluy eta Ramadan ini deui ningalkeun eta jalma qabla ayub farolahu saacan manehna kenging ampunan ti Allah. Janten jalma anu nyeepkeun bulan Ramadan namatkeun bulan Ramadan tapi teu kenging pahampura Allah maka eta jalma dicap cilaka saur Kangjeng Rasul. Naudzubillahi min daliknya. Pertarosanana kunaon dugi ka teu kenging magfirah Allah? Kunaon dugi ka cilaka kitu? Berarti aya anu salah dina ngalaksanakeun puasana, dina ngalaksanakeun Ramadana. Bisa wae teu puasa, bisa wae puasa tapi teu jeung elmuna kitu, Bu. Bisa wae puasa nahan lapar isuk jedur ka sore jeder. Tapi ngeun saukur pejit merilit ti koro garing hungkul. Saukur nahan lapar hungkul. Sedangkan perkara-perkara anu matak ngahancurkeun kana pahala-pahala puasa henteu dipalire. Ta eta naudzubillah. Sabab saur Kangjeng Rasul kam min soimin kacida seueurna tina jalma anu puasa laisa lahu henteu meunang nanaon eta pikeun jalma teh min siamihi tina puasana. Illal ju anging laparna hungkul. Wa kam min qaimin jeung loba tina jalma anu ngadegkeun dina peutingna ibadah arek tarawehna jeung sajabana laisa lahu henteu meunang pikeun manehna min qiyamihi tina eta ibadah peutingna teh ila sahar kecuali nya eta capekna begadang gitu, Bu. Jadi teu aya nilai, teu aya pahala jeung sajabana sabab di antawisna bisa wae henteu aya elmuna. Jeung urang teu bisa ngaraksa karena perkara-perkara anu matak ngaruksak karena pahala puasa urang. Ku ayana hadis eta nu nembe anu 2 ieu teh janten renungan kangge urang. Geuning anu ngalaksanakeun puasa oge seueur anu henteu jadi nanaon nya. Komo deui anu henteu ngalaksanakeun puasa. Urang ngalaksanakeun puasa teh ieu teh akibat tina dorongan iman ka Allah. Makana ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu arariman kutiba alaikumus siam diwajibkeun pikeun anjeun puasa. Parentah Allah eta diwajibkeun ditotokeun langsung ka jalma anu iman sanes ka jalma anu muslim. Sabab bisa wae anu Islam tapi imana bermasalah. Bisa wae ngaku Islam tapi imana ruksak. Matakna upami anu iman mantos tangtu Islam. Kuala sakitu sarap wajibna puasa hiji kedah Islam, 2 baleg, 3 mampu henteu uzur, 4 jalmi anu ngagaduhan akal. Aya 4 ta, Bu? Hiji Islam, 2 baleg, 3 mampu henteu aya uzur, anu kaopat na jalmi anu akal, anu waras gitu. Makana lamun aya jalmi anu teu puasa ulah wakawan sangka tengali heula Islam teu. Oh geuningan sanes Islam. Oh pantesan atuh teu saum. Ah geuningan Islam tapi saum. Tengali umurna sabaraha? Oh geuningan 7 tahun. Oh teu acan baleg, Bu. Geuningan ieu mah Islam dina KTP-na mah baleg ongkoh gitu tapi teu saum. Oh boa nuju teu damang. Boa ayeuna teh nuju udur. Geuningan ieu mah Islam ongkoh, baleg ongkoh, udur henteu, damang jag-jag waringkas. Oh, ulah awan sangka, bu anu kaopat, buat ting henteu waras. Gitu atau anu hilang akal gitu Bu, mandangna. Jadi lamun jalmi anu jag-jag waringkas, Islam ngaku, baleg atos, udur henteu, oh berarti henteu waras. Nya eta mah mangga gitu. Makana ibadah puasa mah Bu, ibadah anu sirriyah. Ibadah naon cenah? Sirriyah, ibadah anu urang sareng Allah hungkul anu uninga. Apan ibadah anu sanes mah gampilnya ditingali ku batur, katingali netepan katingali kitu ungkedna leres. Zakat sedekah katingali wujudna, sabaraha-sabarahna. Si ibu eta mah salatna teh meuni husu, naon mesang apal? Eta katingali dina sujudna lami teu kacirinya. Masih tiasa ditilai ibadah anu sanes mah. Tapi ibadah puasa moal tiasa, Bu. Geuning si ibu eta mah puasana hebat. Nah, bet tiasa kitu. Apa nyiduhna cenah terus-terusan gitu. Moal tiasa, Bu. Sanes ukuran. Sugan saemer ciduhna gitu. Sabab puasa mah urang sareng Allah hungkul anu terang. Makana, Bu, puasa mah salesna tiasa dipura-purakeun. Benten sareng ibadah nu sanes coba salat bade mayun ka mana lamun urang pura-pura.
Zakat bade kunaon lamun urang pura-puranya. Naik haji cenah abi marek naik haji pura-pura arek init ka mana? Nya. Tapi puasa mah gampang pura-puranya. Urang puasa tengah poe asup ka kamar, calabak ibu teh misalkan 2 piring seep. Dilapan heula di kamar teh. Aduh cenah asal leuleus kieu puasa teh. Ongko cenah ieu teu sahur ieu teh tuh nya bisa pura-pura leres teh Bo. Gitu. Hikmah tina puasa teh ibu anu kahiji, puasa teh ngajarkeun urang supaya jujur. Jujur kana diri urang nyalira. Ngarasa diawas ku Allah, ngarasa ditingali ku Allah. Sabab seperti tadi, orang bade salat asar, salat duhur ya gitulah tengah poe mepeng haus gitu. Dina wudu pan urang sok kekemu. Kekemu 3 kali. Ari nu dikaluarkeun ngeun sakali. Ka mana eta nu 2 deui? Tong boro Bu, KPK polisi emerenya anu bakal marisan. Ieu mah babaturan nyalira ge moal aya nu terangeun. Eta cai kekemu jadi teu aya 2 jadinya. Ta eta teh berarti ngalatih supaya urang jujur. Yang diri urang teh ngaraoskeun, diawas ku Allah, ngaraoskeun ditingali ku Allah. Bade aya batur nyalira teu aya batur. Allah aya kitu. Urang nyalira Allah nu kaduana. Abi duaan Allah nu katiluna kitu Bu. Ngaros hadirna Allah dina hirup urang, insya Allah jujur kana diri urang. Makana geuningan kedah jujur supaya hirup teu ancur cenah kitu. Anu kaduana hikmah puasa teh nyaeta ngajarkeun urang teh supaya disiplin Bu. Hiji naon cenah tadi supaya jujur, anu kaduana disiplin. Disiplin tina waktu, disiplin urang tina tuangeun jeung leueteun. Lamun seug teu acan waktuna wayahna we urang kedah nahan nya disiplin. Tahu teh kan halal. Tapi kan jadi haram waktu siang mah dina bulan puasa gitu. Tempe halal. Ira halal na Bu, entos magrib. Tuangeun halal, sangu halal. Ira haram na dina waktu siang, ira halal na deui. Engke tos magrib. Caroge ibu ge jadi haram atuh bulan puasa mah nya. Ira halal na caroge. Engke atos taraweh entong tos magrib. Kitu nya Bu. Sadayana diatur. Maka Islam teh ngamuara ka urang teh dina disiplin. Kali rukun Islam kahiji naon sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta teh ngajarkeun supaya disiplin dina akidah Bu. Eta mah dina akidah. Abdi nyakseni yen teu aya deui pangeran angin Allah, jeung abdi nyakseni yen Kangjeng Nabi Muhammad utusan harga mati eta teh Bu. Titik we eta mah. Paling pokok dina diri urang anu iman nu Islam mah eta. Jadi Kanjeng Rasul teh nabi nu terakhir dina hate urang teh kitu. Teu aya deui nabi satos Kanjeng Rasul. Ta eta disiplin akidah. Lamun seug aya nu ngaku nabi satos Kanjeng Rasul, wajib ulah percayana Bu. Bisa we kitu aya aliran bakekok nu kamari geuning di Banten nya. Ta eta teh bahayanya anu di Banten na berita geuning anu babarengan bari bebulucun awewe lalaki kumaha eta. Duka sae eta nabina teu kaburu kaguar, kaburu katewa ku polisi. Nya beh ditu mah geuningan aya nabi anu ti Bogor. Menang wahyu cenah di Gunung Sindur gitu aya. Ditewa ku polisi. Aya deui geuningan perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Jasun cenah ngaran agamana teh Jawa Sunda Bu. Nabina teh ngaranna teh Tugimin. Nya dina berita aya nabi Tugimin gitu. Allahu Akbar. Maknya sholawatna Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin gitu. Tos lieur Bu lieur. Sok sanajan diganyeringan oge sallallahu ala Tugimin maknya da teu geunaheun. Waspada Bu, waspada. Bilih aya jalmi anu teu wawuh pinter, nyariosna hebat dina agamana katingalna, ujung-ujungna nyengsar tina akidah, bahaya buburu lumpat ka guru Bu. Bahkan beh ditu mah geuning aya nu ngaku jadi malaikat Bu, malaikat Jibril. Naon Lia Eden nya. Nya eta ngaku malaikat Jibril ditewa aku polisi da geuningan. Beunang nya. Manya aya malaikat beunang polisi. Matakna hebat polisi urang mah teroris, anu korupsi, narkoba beunang, malaikat oge beunang. Malaikat palsu maksudna. Allahu Akbar. Tos ngararaco kitu. Puasa teh ngajarkeun urang supados disiplin dina salat sami. Bieu disiplin akidah ayeuna dina salat, disiplin waktu. Ari teu acan waktu mah dur kana bedug lohor, ulah wakana tepan lohornya Bu nya.
Sok sanajan urang tos teu kiat cek ibu teh cenah asa teu kuat ya hayang salat mah geduk ya salat lor setengah 12 da saacan dur mah wayahna we teu ditampi eta ibadah teh ku Allah teh pan eta teh disiplin waktu apa terus deui salat lohor teh opat rakaat mangpang keur daek hayang 8 rakaat cenah ayeuna mah teu bisa tetep opat disiplin kana aturan disiplin kana waktu sami sareng saum disiplin tina tuangeun sareng leueteun bahkan disiplin tina perkara-perkara anu matak ngaleungitkeun ganjaran puasa anu matak ngahancurkeun karena ganjaran puas jika dosa lisan dosa mata kitunya Bu kedah diraksa disiplin orang teh da disiplin orang mah pan ayeuna mah tos acak-acakan Bu kadang ngelol kadang ngelep gitu disiplin teh jika orang dina nganggo helm lamun arek ka Surade cek ibu kaberat-berat nganggo helmnya gitu yang asa ditinihan sirah teh pas di Cidahu aya rajiaan pritu geningan ieu beunang ku polisi kunaon cek polisi teh nganggo helm da teu apal aya rajiaan cenah di ditu da urang mah disiplin urang mah kenor Bu jadi gampang lolep mah gitu ngelol jeung ngalelepna kuasa kitu saum teh ngajarkeun supaya orang disiplin dina waktu dina aturan urang kacana kana kahirupan urang gitu anu katiluna hikmahna saum teh ngajarkeun urang supaya peka rasa urang ngaraoskeun naon anu ku batur dirasa geuning kieu rasana lapar teh geuning karaos haus teh seueur dulur-dulur urang anu tiap dinten hese ku dahar jeung leueteun seueur keneh kulawarga anu loba nahan lapar gara-gara ku kaayaanana nya pribados ari ka Bandung Bu ya Allah ya Robbana ningali jalmi anu barorobo dina emperan toko di sisi-sisi rel dina kolong jamatan ya Allah ya Robbana maka muncul nalika urang saum kapekaan rasa saatos kitu muncul giroh semangat urang supaya tiasa amal supaya tiasa sedekah supaya tiasa mere jeung sajabana maka nasur urang teh jang neng anterkeun ieu ka maman kanggo tatangga urang anu nuju teu damang tuh kitu nya tina peka eta teh empati bahasa gaulna mah jadi kagerak pikeun ngalaksanakeun amal ngalaksanakeun sedekahna zakatna jeung sajabana nya jadi saling bere saling heuyeuk kunaon Bu sabab urang teh merlukeun batur dina hirup teh kitu nya matakna kudu peka ka batur teh sapertos ayeuna pribados di dieu ceramah kunaon sababna sabab aya ibu anu ngadangukeun atuh ibu sami tiasa hidmah ngadangukeun ceramah calik di dieu sabab aya anu didangukeunana aya pribados gitu jadi urang teh saling membutuhkan satu sama lain mun kitu jadi teu aya anu ngaos langkung sae tinu tolab teu aya Bu sok sanaos pribados nyarios 3 jam di dieu teh ka lohor misalkeun ka jumaah angkin ari di dieu teh aya ibuan ari kumaha menecek ibu teh ti irang ngajadina gitu hirup urang teh bakal raos sabab aya batur tah puasa teh ngajarkeun urang supados tiasa saling jeung batur saling bantu papada urang da geuning urang teh butuh ku batur jeung urang teh bisa kieu ladang naon ladang jasa batur urang bisa kieu teh makana sur Kangjeng Rasul ampik mafir jaibi yati kama fil ghaibi inpakeun rizki anu aya dina pesak urang maka bakal datang rizki anu teu disangka makin urang seueur impak sodako kasayan maka makin seueur rizki anu datang ka urang bahkan anu teu disangka-sangka Bu urang khususna umat Islam kedah siga 2 panangan saur Imam Ghazali teh mah kun kal yadain wala takun kal udunain umat Islam teh kudu siga 2 panangan omat ulah siga 2 cepil naon maksudna tingali cepil jarak sajengkal tah cepilnya tapi si eta mah teu pernah amprok Bu teu pernah akur tarapatanya lebaran oge masing-masing we si eta mah tingali cepil nya cepil ieu mah teu aya ibana teu aya karunyana kana cepilnya cepil ayeuna sabelah keur katorekan nyeri ocoy misalkeun anteng we cepil anu katuhuma nya anu kenca ripuh oge saur Imam Ghazali kudu jiga panangan tingali panangan akur Bu panangan mah saling bantu panangan katuhu ateul kenca ngagaro panangan kenca cangkeul anu katuhu mencetan
Jantan hirup mah kedah siga panangan. Tata nuju susah tong kedah riweuh buburu longok. Sisihkeun harta urang. Lumayan ngirang-ngirang kana pilarakna. Sisihkeun lain kudu sadayana da nyisihkeun. Itu ngabunga-bunga anu nuju pilahara ibu. Ieu mata tangan nuju ngapan mikir heula urang mah pan. Ah si eta mah da beda aliran jeung urang. Manehna mah ka Jokowi, urang mah ka Prabowo cek urang teh. Kacau bu pamitos kitu mah. Padahal Prabowo jeung Jokowi tos ngahiji aya namanya. Nah, hai urang silih benyeng wae kitu. Kudu jiga panangan bu urang teh. Sok sanajan tugas panangan beda-beda anu katuhu mah anu hade-hade we. Sasalaman anu katuhu tanda tangan anu katuh. Bade emam anu katuhu nampi acis panangan katuhu. Kumaha panangan katuhu sombong teu? Henteu. Ah, biasa we. Kanu kenca bager. Terus panangan kenca sisirikan teu? Henteu. Teu pernah iri dengki kanu katuhu. Sadar we. Yen memang tugas manehna mah ayana di tukang ceuk anu kenca teh kitu. Kuring mah wayahna bagian kobelisasi cenah gitu. Punten ieu Bu. Kobelisasi bagian bebersih cleaning service gitu. Teu sisirikan teu. Ah, kuring mah sadar we kana kawajiban kuring ceuk anu kenca teh. Kumaha anu katuhu sombong teu? Henteu. Malahan katuhu sadar diri, peka kanu kenca ceuk anu katuhu sabar kencanya sing sabar. Sok sanajan kaula bagian anu sok narimaan duit tapi engke kaula arek ka mall ku kaula maneh dibelikeun cincin anu hade, jam tangan anu hade. Pek pake ku anjeun ceuk tangan katuhu. Nya, laras kitu Bu? Beda tapi akur. Gawe bareng anu katuhu jeung anu kenca. Urang mapa anu katuhu kapayun gitu nya. Anu kenca kapeng. Kitu giliran anu kenca kapayun anu katuhu kapeng. Coba lamun kabeh mung eleh Bu, katuhu sadayana jiga pampir urangnya. Allahu Akbar gitu. Engke teh upami kitu urang teh jumud beku statis moal maju Bu, moal maju. Takuk aya perbedaan ieu teh kudu saling melengkapi peka urang teh kana kabutuhna. Ku aya eta urang ngalaksanakeun puasa teh kedah ngabuahkeun kapekaan dina hate urang kasasama. Saling bantu, saling heuyeuk, sadar kana fungsi tugas urang masing-masing. Henteu aya sombong, teu aya iri dengki, saling hina jeung sajabana, saling melengkapi tina perbedaan anu aya teh. Insyaallah jadi kakiatan kadituna ukhuwah Islamiyah Ibu. Jadi sakali deui hikmahna puasa teh hiji tadi ngalatih urang jujur, anu kaduana disiplin, anu katiluna urang kedah peka kasasama. Ngaraoskeun anu diraos ku batur. Ngarasakeun anu dirasa ku batur. Tah, diantawis hikmah anu kaopat nyaeta puasa teh sumu tasihu saur Kangjeng Rasul. Ari puasa teh nyaeta nyehatkeun anjeun sadayana. Janten ibu sadayana jalmi anu getol saumah insyaallah dijamin bakal sehat. Sabab etam tos dijanjikeun ku Kangjeng Rasul. Sumu tasihu anu puasa mah bakal sehat. Kita mudah-mudahan Ibu urang dipapanin yuswa dugi kana sasih saum anu bakal dongkap 4 dinten deui nya ti ayeuna teh nya. Mudah-mudahan urang ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan yuswa dugi kana sasih saum anu sababaraha dinten deui ku urang bade kadongkapan. Sareng urang tiasa ajrih bingah sareng sumanget dina ngisina eta saum urang, ngisina sasih Ramadan anu bakal dongkap. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten obrolan ti sim kuring. Hapunten anu kasuhun, saena leresna eta mah taufik hidayah ti Allah, lepatna kabodohan sim kuring asli nyalira. Kalayan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.